jelema anu ibadah melalui ilmu, ibadah melalui kamaripatan, ibadah melalui dunia, ibadah melalui tahta jabatan sarua asal dipakai ibadah bagi insyaallah. Belajarlah nusugih ka kiai nu tadi sanggeus belajar sebulan setahun, masya Allah sarua dibere pandangan hina terhadap dunia. Jelema lamun geus hina memandang dunia, lain eureun digawe, lain eureun tani, tapi duniana dipake terus ngabangun agama Allah. Leutik dunia di leungeun manehanana pake ngabangun mushola, leutik di leungeun manehanana dunia pake ngabangun masjid, leutik dunia di leungeun manehana mun pake perang. Terus ibadah. Cunduk kana waktu ninggalkeun mangsa, malaikat Israel kan datang menghampiri nusugih da. Assalamualaikum. Salam sahaya. Cek malaikat Israel, kula bangsa langit. Bangsa langit. Malaikat meureun. Aya naon ka dieu? Diutus ku Gusti titah nyabut nyawa. Alhamdulillah. Masya Allah. Rindu kula ieu ka Allah. Moal bisa kapanggih jeung Allah mun teu maot. Aya gerang-gerang. Henteu cek malakal maut teh kula mah ieu ka dieu ge deuk nawaran heula sekitar setengah jam deui maotna mah. Beusi hayang maot keur salat, beusi hayang maot salat lagi keur sujud, beusi hayang maot teh keur maca Quran, beusi hayang maot teh keur tafakur. Pilih hayu gegeran. masyaallah setengah jam deui kek kula mandi wudu salat cabut nyawa kula keur sujud. Allahu akbar. Pas sujud maut. Seperti etalah ahli-ahli Allah. Seperti etalah. Ini nahin ditawaran maut teh. Mudah-mudahan mengaji balik di dia cepet-cepet malaikat Israel datang. Maksudnya nawaran hayang keur kumaha ngaji. Hayu geura ikrol di jelema loba ku hari. Iya maksudnya kehilangan dek hayang naon kene, dek hayang naon kene, iya kan boga harapan berarti hayang hirupan dek hayang naon kene, tuh, dek naon kan batur lah mau ditawaran maut ya, kiai kumaha lamun maut siapa tuh mantak zikir baik, maca tasbih baik, itu hanggar kapanggih Allah, ya Allah, ini jelas uzon jasa ya mah. Geus maot geus dibejaan tempatna bakal aya di surga tingkah maotna ditanya hayang keur kumaha. Ya Allah ya Rabb, masya Allah karim. Nah malaikat Israel wari ngadatangan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, datang ke Kangjeng Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Salam cek Kangjeng Nabi Ibrahim teh ieu bisa asup ka dieu ka tengah imah ieu. Emang nu nanya pana satpam Kangjeng Nabi Ibrahim sugih. Nu mantap bisa sedekah teh ribuan manusia teh kan sugih. Eueuh tanding Kangjeng Nabi Ibrahim kabarahanana lantaran sugih. Geus dihareupeun imana ge lain satpam maksudna tanya urang mana beusi butuh ngendong tuh di ditu beusi butuh dahat siapkeun. Ieu datang aya di tengah imah bae emang henteu aya nu nanya. Teu aya aja. Kok bisa ka dieu ieu izin ti saha? Izin ti nu boga imah. Ye, cek Kangjeng Nabi Ibrahim pan kula nu boga imahna ge. Izin ti nu boga imahna imah. Cek Kangjeng Nabi teu kaharti. Izin ti saha? Izin ti nu boga imah jeung ti nu boga imah jeung ti nu boga dunya. Ieu mah malaikat bareng. Malaikat saya abdi malaikat maut. Nek nyambut nyawa meureun. Henteu silaturahim. Masyaallah. Batur mamahaji Kangjeng Nabi di silaturahimana ku malaikat Jibril. Kangjeng Nabi Ibrahim samping malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israil. Insyaallah mengaji ge mal kebal malaikat Israil ge silaturahim. Siapa? Pokoknya Pak sing hade
Nah cek malaikat cek Kangjeng Nabi Ibrahim malakal maut kabeneran keur ka dieu kula mah neuk nanya bae neuk nanya naon nanya cara nyabut nyawa coba kumaha praktekkeun coba di kula cok malakal maut kitu ulah pake ulin emang nanaonan henteu bae nyaho ulah kita besi asup deui rohna kali henteu hayang nyobaan mah cenah hayang nyobaan setik coba saeutik henteu cek malakal maut kitu ulah pake ulin teu beunang maut mah ngan sakali doang ai kitu mah kieu bae atuh aya beda henteu nyabut nyawa jelema soleh jeung nyabut nyawa jelema anu toleh atawa jelema nu kafir wah tuh aya cek malakal maut jelas coba kumaha lamun neuk nyabut jelema nu saleh coba kumaha kieu cek malakal maut peureum Kanjeng Nabi Ibrahim bentar begitu bentar Masya Allah malakal maut berubah rupana kasep kasep nyasih cawadin kakasepanana jeung kasengitanna neuleuh beungeut anu marah mah kitu Kanjeng Nabi Ibrahim ge molongo bae malakal maut ieu lamun kos kieu ye jang nyabut nyawa sain soleh amoh atuh ieu mah moal karasa nyeri ku neuleuh nu kasep bae ge mah kakasepanana geus geunaheun biasa ieu lah cek malakal maut ketika kula dek nyabut nyawa jelema anu ibadah ka Gusti Allah anu salat narapi puasa narapi zakat narapi tahajud na konsisten duhana kitu keneh Quran lain sakadar dibaca tapi diamalkeun rupa kula modal kos kan senang urang neuleuh malakal maut kasep urang kan lamun neuleuh nu jore modal kieu bae kan senep urang teh senep neuleuh nu jore teh senep masyaallah urang naik angkot bari nah hiji jeung awewe nya jore nya bau asana orang maksudnya pan udah kebelah itu asana ke karak 10 meter ge naik turun nah kalau katanya mau enggak geus pokokna ganti mobil lain lantaran ieu nu di sisieunana ieu ge rada kaam loba ieu ngajar rada lain deui asana tah eta malaikat Ibrahim ge masyaallah senang jelema anu ahli ibadah maut ulah nanaon heula neuleuh malakal maut lagi senang des cek malaikat Ibrahim coba lamun jelema anu maksiat kos kumaha coba peureum malaikat Kanjeng Nabi Ibrahim bentak begitu bentak pingsan Kanjeng Nabi Ibrahim encananya canaon pingsan gelepek aduh cek malakal maut ieu aing bahaya ieu lamun teu hudang deui pingsan kebal oyak robah hudang begitu hudang cek Kanjeng Nabi Ibrahim malakal maut eta si rupa ku jore-jore teh buuk geus lain buuk kawat beungeut geus masyaallah pokona mah ieu mah kudu mah karasep teh kecuali si eta nu sajen mah karasep jore lagi jorenya hideung aya di nyana jore aya di nyana bau aya di nyana geus pokona mah pupurieun mah boro-boro dicabut nyawa neuleuh lagi geus teri ya Allah ya Rabb cek Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ieu model kieu jang saha ieu jang jelema-jelema mukmin tapi nu tara salat jelema mukmin nu tara zakat jelema mukmin tara puasa jelema mukmin anu geus nisab haji teu daek haji pokona teu ngalaksanakeun ibadah rupa kula model kos ieu masyaallah bayangkeun ku urang diri urang bakal manggih malakal maut kos kumaha mantep kula sering ngahadiran jelema nu maot geler ke cici aya nu senyum aya nu merengkeun ke senyum nah ketika hadir malakal mautna molongo mukminin mukminat mah seperti eta nah jelema teu ibadah mah seperti tadi tah
malakal maut rupana model kos kitu. Cek anjing Nabi Ibrahim coba malakal maut lamun kafir kos kumaha mun kafir coba rupa kafir moal kuat. Cek malakal maut geus kula moal ngarupa jang kafir moal kuat henteu mah sakali coba ieu hayang doa moal kuat Ibrahim henteu mah hayang keukeuh anjing Nabi Ibrahim perem atuh begitu perem bentana saeutik anjing Nabi Ibrahim kuat malah gitu setik masih kuat kakarakem setik doang ge geus ngagolepak lantaran jorena 2 kali lipat tibatan nu tadi seremna 2 kali lipat tibatan nu tadi angkerna 2 kali lipat tibatan nu tadi nailah jang para kafirin mah modal geus kitu mantap kafir mah deuk maotna ge aya nu lulumpatan di Tangerang makan loba Cina asal deuk paeh teh lulumpatan asal deuk paeh teh wah pokona mah rupa-rupa. Nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jang itibar diri urang bakal maut buah isuk bawa pageto pasti malakal maut datang rupa malakal maut datang ke urang model kos kumaha mantek sing hade besi aya nu assalamualaikum waalaikum deuleu heula rupana aya di ditu ge tas gaji kos ieu budak leutik kan ngadengikeun bae kieu tah kebenaran bapana ngandung bapana jan pas giliran ka makna datang maghrib sekitar jam 6 lah Assalamualaikum dibuka baik buka cek mana lawang buka begitu dibuka lulupatan gitu imah kurang sih lulupatan malakal maut mah emang gue nih kamari gue ngaji cina jore jasa tuh jelma jore bari sama bapak sia goblok ya Allah ya Rabbi lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hati-hati besi aya tamu kasep atau jore hati-hati ambeuna besi seungit atau bau hati-hati mun disuguhan ku urang cai mun disuguhan dahar geus teu daekeun mulai si hade sebab dicoba ku urang mun aya tamu suguhan lamun daekeun jelema berarti jelema tah mah komo haju merkat mah tah mah jin lain jelema deui tah mah urang kan sok dibaca kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudur minal jinnati wan nas berarti kan aya setan di manusia aya setan di jin kajenting rupana manusia tapi jadi setan eta kul a'udzu birabbin nas modal kul a'udzu birabbin nas kul ucapkeun ku anjeun Muhammad ngalindung abdi birabbin nas ka pangeran manusia Allah malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas dina panggoreng-gorengna waswasil khannas setan sahaya minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas anu osok nyalirukeun ka hate manusia ti golongan jin ti golongan manusia jadi jin mah jelas aya nu jin setan aya nu jin lain setan aya manusia setan nu modelna teh manusia setan teh sok datang ka kiai minta doana ieu kula ge sok pikiran sok minta doana teh setan teh tah nu kos kubacana kita nu deuk calon DPR eta setan sebenarnya eta sok datang ka kiai minta doana goblok deui didoakeun ku Ki Fudoli orang sarua setan meureun nya kiai ge kudu hati-hati mun datang-datang nu kos karar itu teh besi golongan setan besi tapi ai DPR nan bener mah untuk memperjuangkan agama teh lain setan teh jelema bener nah tapi lamun di luar naon ngaluhurkeun agama berarti ieu min jumlati setan naudzubillah min dzalik wa min dzalik para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang bakal maut malakal maut bakal datang ka urang pasti jasa kadeuleu ku urang malakal mautna rupana bakal beda-beda nu ngabedakeun rupa malakal maut adalah amal ibadah urang amal ibadah urang bagus kasep seungit amal ibadah urang rada jore kasep tapi kurang seungit amal ibadah urang na jore deui malakal mautna amal ibadah urang na jorena ge jorena deui malakal maut kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ngan ieu mah ala kadar
supaya urang ngeunaheun menghadapi maut, ngeunaheun menghadapi kubur, ulah eureun-eureun maca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, memeh sare maca surat Tabal. Hanggeus datang-datang mah. Boh cenah kieu teh mah. Lain bantrak-bantrakeun tur maca surat Tabarok mah. Aduh. Atuh. Lamun henteu maca surat Tabarok, maca bismillah bae 1000. Tuh sia mah hese pagahan. Maca kulhu gitu, kulhu 1000 memehes. Atawa bismillah 1000. Emang dasar meureun joreun malakal maut nya. Geus gideg bae cenah. Atawa cara Kangjeng Nabi bae maca kulhu 3, falak hiji, nas hiji, tiupkeun ka dieu. Usapkeun ka awak kabeh. Hiji dijaga awak urang keur sarekan teh nyaho. Aya bayombong besi asup ka ceuli, aya sireup besi asup ka ceuli. Ya, aya WA asup ka ceuli. Ieu kan sarua leuwih jahat tibatan sireum WA mah eta. Sireum omang karayap karawat bisa ditepak WA mah kan. Waduh, tatadina tunduk jadi henteu kan. Masyaallah, bibirna doang yang teu kuat ieu kering. Aduh, deres barakena mah geus kolot goblok, masyaallah. Eta kan kos kitu teh coba. Atawa lamun aya kifudoli mah adanan pun. Heuh ceulina adanan. Nu di adanan bener, nu ngadanan kitu bener. Adanan ya Allah ya Rabb. Ulah disepelekeun nya. Urang geus bakal maot ye Tabarok. Mun bisa tambah Waqiah, mun bisa mah deui cara Imam Ghazali surat Kahfi jeung surat Yasin mal kaburu hees. Itu mal kaburu hees sama kos itu. Imam Ghazali surat Kahfi, kemudian surat Yasin, Tabarok, Waqiah, karakul 1000. Masya Allah. Numantak torikoh dari berbagai torikoh, loba anu ngamalkeun di dunia. Hiji doang torikoh Ghazaliyah nu carang. Sebab pulnya nama 24 jam teh eueuh rehat. Eueuh rehat ditinggali ku urang di torikoh Ghazaliyah neuk saha ye si anu neruskeun anak. Eueuh rehat sabasakala. Qadiriyah masih enteng, Naqsabandiyah gitu keneh. Qadiriyah wa Naqsabandiyah nu aya di Indonesia masih, Rifaiyah ge masih, Utsmaniyah gitu keneh, Khalidiyah masih keneh. Tapi lamun urang ningal rangkaian Ghazaliyah ya Allah, endek sarena ge surat Kahfi, Yasin 3 kali, Waqiah, Tabarok, kulhu 1000, bismillah 1000. Endek iraha hees ndek irahes tuh kan ai Qadiriyah mah gampang seetik ya mah sare biasa bae ke hudang ke beuting mandi wudu nah paling ge zikir we salat 2 rakaat zikir hees deui gampang. Tetapi Ghazaliyah mah pohar hese teh mah geus bae teh mah nya lamun teu bisa maca surat Tabarok kulhu 1000 teu bisa keneh bismillah 1000 teu bisa kulhu bae 3 paling ringan di Kangjeng Nabi sakali deui kulhu na 3 falak na hiji nas na hiji fatah hiji tiupkeun ka leungeun 2 terus usah karak insyaallah hiji sakarat nang kebabari nomor kedua ke di jero kuburanana aya nu mangjawab urang maot sanggeus maot terus dikubur talqin. Begitu talqin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumituhu hayyun daimul la yamutu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut. Cek Imam Subki di dinya urang hudang langsung nyekel oh maot bentak tatap innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah diu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Urangna di jero kubur nu maca talqin di luhur maha kawasa Allah
kadang urang mun masih kene hirup boro-boro urang di jero tanah di kamar jelema jojoakan teh kadang tapi geus maot urang geus aya di alam barzah urangna di jero kubur nu talkin di luhur kadang mun teu percaya geura paeh ge coba ge kita aja begitu langsung idza salaka marbuka wa man nabiyuka ngadengikeun memperhatikan sampai selesai beres baralik ngubur datang memeh datang malaikat munkar nakir malaikat amal datang Masya Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam urang nanya ya nu maot teh ieu saha ya iya babaturan ente waktu di dunia ih jasaran teu boga batur kasep kieu ieu bak kasep amat iya geus tenang bae engke heula ieu saha ieu teh salat 5 waktu puasa Senin Kemis samping Ramadan sedekah Rajab jeung sajabana tahajud duha dihijikeun jadi kula ieu teh malaikat rahmat ngaranna amal teh geus tenang pokona kieu bae ente mah tenang we sakedeung di bakal aya malaikat munkar nakir nanya kula nu ngajawab ente tenang Masya Allah keur meujeuhna di jero kubur kos kitu urang aya nu ngabubungna di kumaha teu ayeuna nginahin datang walaka malaikat munkar nakir dek nanya teh nyana geus aya munkar nakir di hulueun nyana geus aya munkar nakir di tengah nyana geus aya munkar nakir di suku nyana geus aya bahkan mun urang maca surat tabarok na ge misah jadi malaikat khusus begitu nanya dek nanya geus saha cek malaikat munkar nakir satpam ulah wani-wani nanya ye kalang dadana ya Allah nu ngajawab tabarok alhamdulillah kesusuk maca bae sia ngeunah bae potongan nya waktu situ ya kari tabarok ya Allah ya Rabb ngailah cerita tentang di jero kubur kabeneran jelema nu jore salat tara zakat kitu keneh dan lain-lain sebagainya amalnya dihijikeun mabok zina judi main remi naon deui teh batur remi teh tuh domino naon deui cepet naon deui cepet sebutan bae menyebut bandar meureun nya ya Allah ya Rabb begitu poe di jero kuburan bayangkeun nu tadi makan cak dimantak doana ge eta Kangjeng Nabi ya Allah ausi madkhalahu dan lain-lain sebagainya nah ieu begitu poek jol jelema nu kos kitu aya remeng-remeng rada kadeuleur mah ieu saha ke ieu saha ieu jore amat batur sia asana kula teu boga babaturan kos ieu paling jore ge Haji Pendi kok ieu jore amat ya sia ieu batur sia batur di mana aja kalau mah teu boga batur basa salat sia henteu aing puasa henteu aing zakat henteu aing sedekah tilok aing haji henteu aing tah amal-amal sia ya mabok ya zina ya judi dijadikeun aing sakedeung deui sia bakal aya malaikat munkar nakir mawa pentungan sia aing mah teu tanggung jawab rasakeun ku sia bayangkeun ku Masya Allah kan nah iyalah hati-hati orang bakal jasa seperti eta malam ieu sugan jadi itibar ka urang hati-hati sih hade urang bakal menghadapi maut amal urang bakal dibuktikan ku Gusti Allah bakal jadi batur urang sakumaha anu dijelas-jelaskeun yatbaul mait salasah hiji amal nomor kadua na dunia nomor katilu na ahli nu dua indit balik nu hiji jadi batur urang terus be mimiti asup ka kubur datang ka terus ngebaturan urang ka mahsyar terus timbang amal batur urang terus bae nutur-nutur urang bae nu eta bisa dibayangkeun ku urang lamun batur urang joreng terus nu nutur urang bae mana teuing isina mana teuing sieuna mana teuing mulai ti ayeuna urang rada dibuka mata hate urang mumpung aya keneh waktu sih hade nya urang ngenali ka Gusti Allah ku cara urang guguru kanu geus nyaho ka Gusti Allah
urang baca sholawat ku guru kanu geus bisa maca sholawat, urang sholat ku guru kanu geus bisa sholat, urang endeg zakat ku guru kanu geus bisa zakat. Aya aturan-aturanana supaya urang maot aya dina ngalaksanakeun syariah tur ikhlas, intina urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagai gambaran ti mimiti malakal maut tadi datang kanu soleh, datang kanu toleh, berikut anu kafir sing hade diri urang. Kemudian di jero kubur bakal aya malaikat amal, mun bagus ngalana malaikat rahmat, mun jore ngalaina malaikat adab. Sing hade ieu di jero kuburan urang nu bakal maturan urang saha. Nah, malam ieu urang tujuhna Ibu Haji anu sakumaha geus maklum kabehan, tanda kehadiran jelema ribuan ieu adalah undangan ruhna, lain sembarangan. Sebab jelema diundang ge lamun teu nyambung rohna mah. Lamun kula nyaritakeun tentang seputar ruh, kula tim mimiti hadiah tadi geus rada lain deui, aya naon jeung kula ieu tah. Geus moal panjang-panjang dicaritakeunana. Nah ieu undangan daripada ruh Ibu Haji, alhamdulillah. Nah haja-haja coba urang undang sahabat lamun teu nyambung rohna teuk ceuli datang ka daek daratan. Lain sembarangan urusan berkat, lain sembarangan urusan dahar, lain sembarangan urusan ceramah, tapi urusan ruh Ibu Hajina anu terbukti kuari urang kaondang ku anjeunna kulangan sakadar nyambung lidah ti anjeunna sampaikeun bejakeun tadi kubur teh seperti eta. Seakan-akan kula teh ieu teh jaritakeun Ibu Haji, bejakeun ka umat, bejakeun ka keluarga, bejakeun ka tetangga kabehan, paeh teh tah seperti eta. Sing hade ya urang. Nah, lobakeun tobat ka Gusti Allah. Anu pernah mabok naudzubillah min dzalik, tobatan ya Allah ya Rabbi. Ngeusan kuari mah ti mimiti ayeuna geus moal mabok deui. Boga duit onggoh. Ulah kos kitu. Aslikeun tobatna, masyaallah. Siapa biasa sok bawa awewe di ditu teh di Kalinaon karena Kalimalang. Siapa sok ka Kalimalang eta tanggung jawab bupati eta berikut RT mah. Atuh Cikarang mah cukup jang siksaeun urang Cikarang aya Kalimalang bae ge. Eta teh urang Tangerang pindah ka dieu sebenarnya mah. Nah, sia biasa sok mah urang Kalimalang ku ieu mah teh. Kumaha atuh? Emang kunaon? Saleuleus kieu deuk kumaha? Teu jadi tobatna mah ku kitu. Tobat aslina sehat boga duit tapi teu hayang. Sobat boga duit kemudian sehat tapi urangna embung sieun ka Allah. Eta karak bener-bener tobat panjang urang mun cerita tobat ieu mah geus bae lobakeun istighfar eureunan maksiat ka Gusti Allah. Komo ayeuna musim lockdown kieu maningal lockdown sorangan. Nurutan cara ahli-ahli Allah mah cicing di kamar sorangan mah tanpa dititah ku pemerintah. Lockdown aing coba sorangan ya. Nah hajakeun coba orang maca Quran coba sapeting hatam tah teu. Coba kunaon di hareupeun TV aing kuat coba baca Quran ya. Kakerlekan. Kakarek 2 ayat heuaina ge geus aya sajengkal. Ya Allah ya Rabb. Aneh. Urang keur tunduh tah maca Quran, kaluar deui, leuleuh TV cenghar deui. Cenghar, kok baju weaan mah. Cenghar biasa. Asup deui ka kamar maca Quran deui, paeh deui. Aya naon teh di diri urang? Teu beukieun kana Quran. Maca sholawat teu beuki. Zikir teu beuki. Ruhani urang teh anu bakal menghadap ka Allah can beuki. Karena urusan ibadah tafakuran. Introspeksi si hade ye urang moal kubal deui kan bakal mararaot. Nu isuk nu pageton nu bulan hareup nu taun hareup kok menunggu kolot mah. Huis geus lain di hulu. Di dieu jadi geus huisan si hade. Ya, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Ibu Haji geus ninggalkeun urang untuk selama-lamana, tinggal kenangan masa hidupna beserta suami tercinta, beserta keluarga, yakni anak-anakna beserta dulur-dulurna. Tinggal cerita waktu ayah Ibu Haji mah. Tinggal cerita mun aya keneh mah. Tinggal cerita nyana dicaritakeun ku urang. Nyanana geus aya di alam barzah, geus berangkat meninggalkan dunia untuk selama-lamana. Antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum
lahikun urang ge bakal nyusul datangan urang kuburana wajib mak minta Haji Agus nomeureun neng ini geus teu heula ieu nya kakak ge bakal malkobal deui atuh antum belana salapun wadah nu alaikum tabon kakak ge bakal nyusul sadar kakak wa nahnu alaikum tawwa ya nahnu alaikum tawwa inna insyaallah taala bikum lahikun pasti jasa bakal nyusul bakal lahikun bakal nyusul mantap kula mun diajak ziarah ku almarhum Abah sok make bahasa Sunda diajak deui ku Mitoha di Garut pakai bahasa Sunda ngomong diajak ku ajakan imam make bahasa Sunda tapi khusus ngomong make bahasa urang kok bisa kos gitu sih nah guys apa keur carita jelema-jelema laluhur kos anu hirup bae biasa geus kieu kitu ke Haji Agus ge datang mak geus terang wae sih kalem geus ulah loba kumpulna mah geus disodakohan didoakeun kan kieu ieu ka haji ge geus di dieu ieu ulah mikiran ka haji geus ka haji mah geus aya di mana geus lepaskeun we geus geus disadiakeun ieu di dieu ieu geus siap tah gitu eta mah kan sakadar bahasa maot mah wallahu alam di mana wallahu alam bating di Madinah bating di Mekah bating manehanana keur nyaba di mana eta mah keur carita doang nu nyaho urang ya mata taksibu koda teu nyaho urang iraha urang naon isuk dipigawe iraha di mana maotna teu nyaho ngan sakadar bahasa hukum itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui ka ibu haji malam ieu urang diundang kuruhna sehingga orang datang anjeunna ge hadir di dieu neuleukeun nya oh itu anak angkat aing cek nya ieu anak angkat kolot jasa leuwih kolot tibatan mah angkat teu kaharti aing mah sebenarnya mah atuh ngaku sorangan ya aya ge di ditu nini di Cilong teu diangkut teu diangkut mah angkat goblok nya nya tah ieu diundang berarti untuk membuktikan nya ayana lockdown untuk membuktikan para penggede ayana corona untuk membuktikan para penggede urang seperti etalah cek Gusti Allah deuleu ku maneh pemimpin urang ketika aya corona ketika aya lockdown seperti etalah adab-adabanana akhlak-akhlak seperti etalah lah ieu ge sarua diundang terbukti tah nya untuk membuktikan ruh almarhumah malam ieu nyana neuleukeun ka urang kabehan hadir di hadiahan geus teu butuhun cau geus teu butuhun kue butuhna Fatihah karasa ngeunaheun cik Abdul Qadir teh mah lamun aya jelema ahli Allah maca Fatihahna ikhlas jeung zikirna ikhlas la ilaha illallah hiji zikir nyana tis karasana ngeunaheun nah warikan usim paeh teh tapi urang sieun ka paeh teh embung paeh mantek siap untuk di lockdown embung paeh menghindar dari mati urang cicing bae di imah teu masalah sieun ka paeh embung paeh boro paeh gering ge embung sebab aya penyakit corona. Penyakit corona eta adalah makhluk Allah anu abstrak teu kadeuleu saha anu pernah deuleu penyakit corona eueuh maha kawasa Allah nyieun penyakit teu kadeuleu tapi dipekekasieun ku sadunya beuh pohara jasa di Bekasi mah pohara kasieunanana di Karawang komo di Tangerang mah sieun ka paeh teh corona na teu kadeuleu cicing bae di imah ai kanu nyieun corona na teu sieun padahal mah corona mah makhluk Allah anu nyieunna ai ka makhlukna sieun ai ka Allahna teu sieun kudu introspeksi diri urang aya naon sih di diri urang kunaon aing teu sieun kanu nyieunna sieunna teh ka makhlukna na mulai ku urang rada ditoelan hate urang hate goblok sia awak tolol sia awak boloon sia ku urang lamun urang itu bisa kikituanan nyewa jelema coba aing pang bloon-bloonankeun ayo coba sewa kowe bloonkeun aing ai si ieu mah teu kudu disewa emang bloon aslina tah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hebat
lamun jelema geus ngebloon-bloonkeun diri hebat, lamun jelema geus tolol-tololkeun diri goblok sia awak. Kunaon sia teh ai ka panyakit sieun ai ka nyieun panyakit teh sieun tolol sia awak. Kunaon ai ka polisi sieun ai ka malaikat Israil teh sieun goblok sia awak. Polisi ge bakal pae komo sia goblok sia. Sakali ge goblok kabehan cenah. Nasehatan lapuran. Masya Allah kari. Teu babari hayang sieun ka Allah teh horenganan. Teu babari teu mudah hayang sieun ka Allah. Ulah sagede urang nu teu ngaji, sagede Ki Fudoli nu tadi ceramah ge can pupus sieun ka Allah. Janya nama atuh nyebar undangan Pak supaya diondang penceramah ternama. Tamakan lain sieun ka paeh, tamakan yang amplop. Ai sieu mah leuwih parah ieu mah. Ceramah teu naon yang amplop pan goblok tah mah. Ade itu ona merada dari saya gawena. Ieu mah gawe. Iraha rek sieun ka Allah. Iraha. Nah, kula boga dongeng dina hiji kitab. Aya hiji jelema susah nu tadina bodoh kemudian ngadengikeun pengajian kaharti dina ngaji horeng bakal pae sanggeus sampai horeng bakal ditinggalkeun nanaonan ieu teh dunia nanaonan ieu jabatan nanaonan ieu kedudukan nanaonan horeng kemuliaan dunia mah horenganan bakal pae roh menghadap Allah. Deres jabatan dibere ku Allah namun digunakeun pake ngagungkeun syiar agama Allah. Dibere dunia pake ngaluhurkeun agama Allah. Baka beramal jang dirina eta mah geus teu kudu dicaritakeun. Ieu kan mayoritas kapoh. Nyana terus bet tafakur akhirna bisa ngaji. Baca Quran bisa, tafsir bisa, fikihna jetu. Terus bagahan ngaji embung lobaan-lobaan lain menerima siswa baru. Lain kos kitu mah juri teh mah kos kitu mah. Juri ieu mah nu aya ge baralik spesial anu sejen we ngaji bisi aing teu ikhlas. Beuh. Neangan kiai kos kitu hese. Neangan kiai kos kitu teh hese. Waalaikumsalam. Di mana ya? Abdi di Karawang. Aya naon? Abdi emah geus teu aya, bapak geus aya teu bubuh. Abdi teh ayeuna mendek ngaji bae tapi bari deuk sagawe-gawe hayang supaya dahar di kiai ngaji di kiai mantap. Ieu karah kieu. Aya geus geus dieu ngaji sia di dieu. Mun aya dieu model sia bawaan ka dieu paehan aing. Tuh siapa kan goreng tungtung kan tolol. Asli seperti gitu. Mana pesantren modern anu susah ditarima eueuh. Yatim piatu ditarima eueuh. Selain di dieu mah di Cikarang, pesantren Al Muhajirin yatim piatu loba. Fakir miskin ambalaya, asal kadere susah bae guruna mabur. Lamun kiai geus ngawilah-wilah ieu mah sugih, ieu mah anak si anu, ieu mah susah, dibeda-beda. Ieu selain kiai akhirat, kiai dunia. Ieu mah asalnya hobeh heulangan. Asalnya hobeh heulangan. Supaya orang bisa ngarandapan diri orang. Nah, jelema nu tadi teh bisa ngaji ngawuruk nya masyaallah, muridna saeutik barlet. Balet jasa belet. Tadi teh eta Fatihahna kos anu dibacakeun ku Ki Fudoli teh ngalamin. Poe ieu bisa isuk poe deui. Poe ieu bisa isuk tapi guruna masyaallah ikhlas sadar tenang. Batur ge barisan. Ulah putus asa. Insyaallah bakal bisa. Lalaunan di pagahana tina teu bisa jadi rada bisa jadi bisa kos gitulah jelema bijak. Nah dalam rangka nyana ngawuruk seperti eta dengan penuh keikhlasan alhamdulillah muridna barisa ngaji nyana nage
belajar wauh ka Allah melalui sababaraha makom mimiti belajar tawakal teh supaya rada bisa ke bisa geus bisa ka dituna ke ahli ya Allah ya Rabb teu ujug-ujug bisa tawakal syukur teh kudu belajar heula mimiti belajar heula engke rada bisa engke ahli zikir ge zikir tadi dicaritakeun ku Ki Fudoli kudu belajar heula mimitina belajar engke rada bisa engke ahli. Nah ieu jelema nu tadi teh belajar di hiji guru Masya Allah datang ka hatena teh memandang dunia ieu hina akhirna nyana nyieun Aisyah jang sapopoena ngalasuluh ke dijual terus pakai dahar anak pemajikan jeung santri ke ngalasuluh deui ka gunung hasilnya dijual pakai dahar dirina pemajikan jeung santri Masya Allah. Nah kitu teh tak kitu tauna datang ka karasan nikmatna ngalasuluh karasa boga duit hasil ngajual suluh teh pake ngabiayaan keluarga jeung santrina nikmat geuna kebeneran aya hiji jelema sugih anu tatadina baji dorang tobat tatadina mah pokona mah di baeuna aya lenong aya nyana aya jaipongan aya nyana di Karawang mah naon ngaranna lain lenong lain jaipongan naon ngaranna di Karawang teh di Karawang lain naon anu haju awewena dibawa punyana teh ka ditu rongge nyahuannya saja Agus rongge tatadina di mana aya bajidoran di dinya nyana depak di mana aya main koprok nyana mah lain main naon kadang-kadang anu sok makan bandarna aju bandar mah mung rugi asal teu boga bejang mayarna dialungkeun kabeh nyanana indit blow teh bandarnya orang Cikarang bandarna tah kabelah dina mikir tobat datanglah ka kiai teh babari tobat mah geus bae lobakeun istighfar ka Gusti Allah maca sholawat ka Gusti Allah mun boga keneh harta sedekah geus sakitu insyaallah komo di dinya geus kolot mah akhirna dilaksanakeun istighfar teureun-eureun sholawat kitu keneh aya guruna tapi ayo guruna makan kos istighfar di Karawang istighfar ongkos sholawat ongkos mentana dunia kan salah tahajud teh minta supaya sugih kan salah aing tahajud bae tapi teu sugih-sugih jieu atuh kunaon kadinya jurusanana tolol nah lain kitu urusan tahajud jang akhirat urusan dunia mah tani dagang ieu mah lain tahajud supaya dagang rada maju eueuh jurusan salah nah ieu mah geus rapih istighfar sholawat sedekah istighfar sholawat sedekah akhirnya nyana hayang manggihan jelema hebat cika lu sugito coba ayeuna aing panggihkeun jeung jelema nu hebat mana sih mun wali nu mana di mana ayana coba aing ka panggih aya nu ngabejaan tuh hebat mah kiai anu santrina lah paling dia aya we 15-20 haju nya nama teu daek disumbang ku pamarentah ongkos di Karawang bae di Cikarang pan tilok daek disumbang ku pamarentah tilok daek nyeun proposal hebat da eta kiai di dieu teh kos karariku mun aya mah tah aya nu ngabejan tuh kiai itu tuh naon pagawean nya nama ngalasuluh hasil suluhna dijual duitna pake ngebiayaan keluarga jeung santrina embungeun disumbang ku pamarentah kecuali ku jelema-jelema tertentu embung bae ngaran ti pamarentah emang haram henteu nyaritakeun haram embung
coba hayang nyaho kehebatan anak dituturkeun ku nyana kaleuweung meme asup kaleuweung nyana geus sodaqoh bae ka fakir miskin asal kapanggih jeung fakir tah miskin tah yatim tah beh hebat da eta jelema anu tobat pokona geus terkenal asal aya nyana pasti mere tinggal ieu kiai dah balik ti gunung manggul kayu geus siapa yang nyana kieu ya sumbang ku aing sia kadeuleu ku si kiai teh adek nyumbang ngadoa ka Allah ya Allah ya Rabb istiqomahkeun hate abdi pangrobahkeun ieu kayu supaya jadi emas sakitu bae abdi mah Gusti dipanggul we kuy begitu dipanggul ditahan kudu sugih eureun ieu naon ieu lain naon sakitu coba turunkeun kayunya dijualnya geus kuari kayu ieu dibeli ku kula selanjutnya ulah neangan kayu ulah neangan suluh geus kula disumbang sabaraha kebutuhanna sapoe sabaraha kebutuhan nu lainna ditangkes ku Allah coba bae cenah terbuka dibungkus kayuna barang diturunkeun ka handap dibuka jadi emas cak dusugi teh jatuh aing kumaha sedekahna ieu emas masyaallah tah Haji Pendi mah hayang tah wiridanna kos kitu tah coba na kiai teh wiridanna kumaha cenah kos kitu atuh emang nya mah cek urang Tangerang teh nyong deui deh akhirna lantaran emas kaget atuh geus dedek sedekah lu sugih teh geus bawa bae ka ditu nu kumaha nyodakohanna teh emas ieu guys tutupan deui ngadoa deui ya Allah ya Rabb robahkeun deui ieu emas jadi kayu deui bawa jual jadi kayu deui bali ka imah sakumaha biasa nu sugih datang deui ka dinya kula kaget ceuk baleharada ai eta unggal sababaraha waktu ka gunung atawa ka leuweung bejana neangan kayu tapi geuningan jadi emas nu diteangan teh emas nah ieu teh kumaha lalakonna sakali ditanya teu dek kajawab dua kali ditanya teu dek kajawab katilu kali mah ngajawab ku embung-embungna kula dibere ku batur besi di akhirat handap martabat kula geus bae kula malah magahan ngaji bae saaya-aya tah neangan kiai nu kos kitu tadi Indonesia hese lain hese deui cak urang Madura wah huas masyaallah ieu mah pan kiai lain lawan lain hayang disumbang deres kiai keneh mah hayang disumbang ieu lain masyaallah geus hayang disolawatan ke bae geus paeh ngaji ke disolawatan ku kabeh nyumbang tah ieu maknana jelema anu geus ka Gusti Allah mah teu nyong-nyong kana dunia leutik ngeuleuh dunia ketika dunia dipetakeun masalah tetapi di jero hatena geus eueuhna naon masyaallah eta nu sugih teh hayang guru akhir geus kula mah pokona kajen kumaha gedeg dikukumahakeun geus ngaguru supaya hayang boga perasaan modal kos kitu cik eta kiai moal kuat geus ente bae usaha lillahi taala ente bae hayu bae teruskeun sarua engke ge jelema anu ibadah melalui ilmu ibadah melalui kamaripatan ibadah melalui dunia ibadah melalui tahta jabatan sarua asal dipakai ibadah bae ge insyaallah henteu kula mah hayang belajar lantaran sababaraha kali akhirnya diterima belajarlah nu sugih ka kiai nu tadi sageusna belajar sebulan setahun masya Allah sarua dibere pandangan hina terhadap dunia jelema lamun geus hina memandang dunia lain eureun digawe lain eureun tani tapi duniana dipake terus ngabangun agama Allah leutik dunia di leungeun manehanana pake ngabangun mushola leutik di leungeun manehanana dunia pake ngabangun masjid leutik dunia di leungeun manehana mun pake perang pan aya Haji Pendi mah di sisi di mana aya mushola keramikan datang ka kuari
imahna mah bagus, mobilnya mah hebat, tapi musolana masya Allah hampir runtuh, hampir runtuh. Ente izin ka musola, eta ieu jelema aslina mah orang Karawang atau orang Cikarang. Terus ibadah cunduk kana waktu ninggalkeun mangsa, malaikat Israil kan datang menghampiri nusugih teh. Assalamualaikum. Salam sahaya. Cek malaikat Israil, kula bangsa langit. Bangsa langit. Malaikat meureun. Aya naon ka dieu? Diutus ku Gusti titah nyabut nyawa. Alhamdulillah. Masya Allah, rindu kula ieu ka Allah. Moal bisa kapanggih jeung Allah mun teu maot. Hayu gerang-gerang. Henteu cek malakal maut teh kula mah ieu ka dieu ge deuk nawaran heula sekitar setengah jam deui maotna mah. Beusi hayang maot keur salat, beusi hayang maot salat lagi keur sujud, beusi hayang maot teh keur maca Quran, beusi hayang maot teh keur tafakur, pilih hayu gegeraan. Masyaallah setengah jam deui kek kula mandi wudu salat cabut nyawa kula keur sujud. Allahu akbar. Pas sujud maot. Seperti etalah ahli-ahli Allah. Seperti etalah ini nahin ditawaran maot teh. Mudah-mudahan mengaji balik di dia cepet-cepet malaikat Israil datang. Maksudnya nawaran hayang keur kumaha ngaji. Hayu geura ikrol di jelema loba ku hari. Ieu maksudna kehilatan deuk hayang naon keneh. Deuk hayang naon keneh ieu kan boga harapan berarti hayang hirupan deuk hayang naon keneh. Tuh. Deuk naon kan batur lamun ditawaran maot teh. Kiai kumaha lamun maot siap atuh mantak zikir bae ge maca tasbih bae ge teh hanggara kapanggih jeung Allah. Ya Allah. Ini jelema suuzon jasa ya mah. Geus maot geus dibejaan tempatna bakal aya di surga tingkah maotna ditanya hayang keur kumaha. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah karim. Nah malaikat Israil wari ngadatangan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang ke Kangjeng Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Salam. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim teh ieu bisa asup ka dieu ka tengah imah ieu. Emang nu nanya pana satpam Kangjeng Nabi Ibrahim sugih. Nu mantap bisa sedekah teh ribuan manusia teh kan sugih. Eueuh tanding Kangjeng Nabi Ibrahim kabarahanana lantaran sugih. Geus dihareupeun imana ge lain satpam maksudna tanya urang mana beusi butuh ngendong tuh di ditu beusi butuh dahat siapkeun. Ieu datang-datang aya di tengah imah bae emang henteu aya nu nanya. Teu aya. Kok bisa ka dieu ieu izin ti saha? Izin ti nu boga imah. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim pan pula nu boga imahna ge. Izin ti nu boga imahna imah. Cek Kangjeng Nabi teu kaharti. Izin ti saha? Izin ti nu boga imah jeung ti nu boga imah jeung ti nu boga dunya. Ieu mah malaikat bareng. Malaikat saya abdi malaikat maut. Dik nyambut nyawa meureun. Henteu silaturahim. Masya Allah batur memahaji Kangjeng Nabi di silaturahimana ku malaikat Jibril. Kangjeng Nabi Ibrahim samping malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israil. Insya Allah mengaji ge mal kebal malaikat Israil ge silaturahim. Siapa? Pokoknya Pak sing hade Pak. Nah cek malaikat cek Kangjeng Nabi Ibrahim malakal maut. Kabeneran keur ka dieu kula mah hendak nanya bae. Hendak nanya naon? Nanya cara nyabut nyawa. Coba kumaha? Praktekkeun coba di kula.
cek malakal maut begitu udah pakai ulin emang nanaonan ente bae nyaho ulah kita besi asup deui rohna kay ente hayang nyobaan baca cenah hayang nyobaan setik baca bahasa eta ente cek malakal maut begitu ulah pakai ulin teu beunang maut mangan sakali doang ai kitu mah kieu bae atuh aya beda teu nyabut nyawa jelema soleh jeung nyabut nyawa jelema anu toleh atawa jelema nu kafir. Wah tuh aya cek balakal maut jelas. Coba kumaha lamun deuk nyabut jelema nu soleh coba kumaha kieu cek balakal maut peureum kanjeng Nabi Ibrahim bentar begitu bentar Masya Allah malakal maut berubah rupana kasep kasep nyaseut cawadin ka kasepanana jeung kasengitan neuleuh beungeut anu marah mah kitu kanjeng Nabi Ibrahim ge molongo bae malakal maut ieu lamun kos kieu jang nyabut nyawa sain soleh amoh atuh ieu mah moal karasa nyeri kuneuleuh nu kasep bae ge mah kakasepanana geus keunaheun biasa ieu lah cek malakal maut ketika kula deuk nyabut nyawa jelema anu ibadah ka Gusti Allah anu salat narapi puasa narapi zakat narapi tahajudna konsisten duhana kitu keneh Quran lain sakadar dibaca tapi diamalkeun rupa kula modal kos kan senang urang neuleuh malakal maut kasep urang kan lamun neuleuh nu jore modal kieu bae kan senep urang teh senep neuleuh nu jore teh senep Masya Allah urang naik angkot kuari nah hiji jeung awewe nya jore nya bau asana urang maksudna pan deuk belah ditu asana ka karang 10 meter ge naik turun nah kalau katanya mau enggak geus pokona mah ganti mobil lain lantaran ieu nu di sisieunana ieu ge rada kaambu bae ieu mah ngajar rada lain deui asana tah eta malaikat Ibrahim ge masyaallah senang jelema anu ahli ibadah maut ulah nanaon heula neuleuh malakal maut lagi senang guys cek malaikat Ibrahim coba lamun jelema anu maksiat kos kumaha coba bareng malaikat kanjeng Nabi Ibrahim bentak begitu bentak pingsan kanjeng Nabi Ibrahim encananya canaon pingsan gelepek aduh cek malakal maut ieu aing bahaya ieu lamun teu hudang deui pingsan kebal rada oyak robah hudang begitu hudang cek kanjeng Nabi Ibrahim malakal maut eta si rupaku jore-jore teh buuk geus lain buuk kawat beungeut geus Masya Allah pokona mah ieu mah kudu mah karasep kecuali si eta nu sajen mah karasep jore lagi jorenya hideung aya di nyana jore aya di nyana bau aya di nyana geus pokona mah pupurieun boro-boro dicabut nyawa neuleuh lagi geus teri ya Allah ya Rabb cek kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ieu model kieu jang saha ieu jang jelema-jelema mukmin tapi nu tara salat jelema mukmin nu tara zakat jelema mukmin tara puasa jelema mukmin anu geus nisob haji teu daek haji pokona teu ngalaksanakeun ibadah rupa kula model kos kieu Masya Allah bayangkeun ku urang diri urang bakal manggih malakal maut kos kumaha mantep kula sering ngahadiran jelema nu maot geler kecici aya nu senyum aya nu merengkeun ke senyum nah ketika hadir malakal mautna molongo mukminin mukminat mah seperti eta nah jelema teu ibadah mah seperti tadi tah malakal maut rupana model kos kitu cek kanjeng Nabi Ibrahim coba malakal maut lamun kafir kos kumaha mun kafir coba rupa kafir moal kuat cek malakal maut geus kula moal ngarupa jang kafir moal kuat henteu mah sakali coba ieu hayang nyaho doang moal kuat Ibrahim henteu mah hayang keukeuh kanjeng Nabi Ibrahim bareng atuh
begitu perem bentana saeutik Kanjeng Nabi Ibrahim kuat malah gitu. Saeutik beusi teu kuat kakarake saeutik doang ge geus ngagolep lantaran jorena 2 kali lipat tibatan nu tadi seremna 2 kali lipat tibatan nu tadi angkerna 2 kali lipat tibatan nu tadi. Nailah jang para kafirin mah modal geus kitu mantap kafir mah geus maotna ge aya nu lulumpatan. Di Tangerang makan loba Cina asal deuk paeh teh lulumpatan. Asal deuk paeh teh wah pokona mah geus rupa-rupa. Nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jang itibar diri urang bakal maot buah isuk buah pageto. Pasti malakal maut datang rupa malakal maut datang ke urang modal kos kumaha. Mantek sing hade bisi aya nu assalamualaikum waalaikum deuleuh heula rupana aya di ditu ge betas tas gaji kos ieu budak leutik kan ngadengikeun bae kieu tah kebenaran bapana nyandung bapana jan pas giliran ka makna datang maghrib sekitar jam 6 lah. Waalaikum dibuka bae buka cek mana lawang buka begitu dibuka lulupatan di imah kurang sih lulupatan malakal maut mah emang gue tadi kamari ge ngaji cenah jore jasa tuh jelema jore bari eta mah bapak sia goblok ya Allah ya Rabbi la ilaha para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hati-hati besi aya tamu kasep atau jore hati-hati ambeuna besi seungit atau bau hati-hati mun disuguhan ku urang cai mun disuguhan dahar geus teu daekeun mulai si hade sebab dicoba ku urang mun aya tamu suguhan lamun daekeun jelema berarti jelema tah mah momo haju merkat mah tah mah jin lain jelema deui tah mah urang kan sok dibaca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudur minal jinnati wanas berarti kan ayah setan di manusia ayah setan di jin kajenting rupa na manusia tapi jadi setan eta kul a'udzu birabbin nas manal kuasa kul a'udzu birabbin nas kul ucapkan panjen Muhammad ngalindung abdi birabbin nas ka pangeran manusia Allah malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas dina panggoreng-gorengna waswasil khannas waswasil khannas setan sahaya minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas anu osok nyalirukeun ka hate manusia ti golongan jin ti golongan manusia jadi jin mah jelas aya nu jin setan aya nu jin lain setan aya manusia setan nu modelna teh manusia setan teh sok datang ka kiai minta doana ieu kula ge sok pikiran sok minta doa anak teh setan teh eta nu kos ku baca kita nu deuk calon DPR eta setan sebenarnya eta sok datang ka kieu minta doa anak goblok deui didoakeun ku Ki Fudoli orang sarua setan meureun nya kiai ge kudu hati-hati mun datang-datang nu kos kararitu teh besi golongan setan besi tapi ai DPR nan bener mah untuk memperjuangkan agama teh lain setan teh jelema bener. Nah, tapi lamun di luar naon ngaluhurkeun agama berarti ieu min jumlati setan. Naudzubillah min dzalik wa min dzalik para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang bakal maot, malakal maut bakal datang ka urang pasti jasa, kadeuleu ku urang malakal mautna rupana bakal beda-beda. Nu ngabedakeun rupa malakal maut adalah amal ibadah urang. Amal ibadah urang bagus kasep seungit. Amal ibadah urang rada jore kasep tapi kurang seungit. Amal ibadah urang na jore deui malakal maut. Amal ibadah urang na jorena ge jorena deui malakal maut. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ngan ieu mah ala kadar supaya urang ngeunaheun menghadapi maut, ngeunaheun menghadapi kubur. Ulah eureun-eureun maca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir memeh sare maca surat Tabal. Hanggeus datang ka taman. Boh cenah kieu teh mah.
lain bantrak-bantrakeun teu maca surat Tabarok pertama. Aduh. Atuh. Lamun teu maca surat Tabarok, maca bismillah bae 1000. Tuh, sia mah hese pagahan. Maca kulhu gitu, kulhu 1000 memehes. Atawa bismillah 1000. Emang dasar kemarin pijoreun malakal maut nanya geus gideg bae cenah. Atawa cara Kangjeng Nabi bae maca kulhu 3, falak hiji, nas hiji, tiupkeun ka dieu. Usapkeun ka awak kabeh. Hiji dijaga awak urang keur sarekan teu nyaho. Aya bayombong bisi asup ka ceuli, aya sireup bisi asup ka ceuli. Ya, aya WA asup ka ceuli. Iya kan sarua leuwih jahat tibatan sireum WA mah eta. Sireum omang karayap karawat bisa ditepak WA mah kan. Waduh, tatadina tunduk ge jadi henteu kan. Masyaallah, bibirna doang nya teu kuat ieu kering. Aduh, deres barakena mah geus kolot goblok, masyaallah. Nah, eta kan kos kitu teh coba. Atawa lamun aya kifudoli mah azanan pun. Heuh ceulina azanan. Nu di azanan bener nu ngazananan kitu bener. Azanan ya Allah ya Rabb. Ulah disepelekeun ya. Urang geus bakal maot ye Tabarok. Mun bisa tambah Waqiah, mun bisa mah deui cara Imam Ghazali surat Kahfi jeung surat Yasin mal kaburu hees. Itu mal kaburu hees sama kos itu. Imam Ghazali mah surat Kahfi, kemudian surat Yasin, Tabarok, Waqiah, karakul 1000. Masyaallah. Nu mantak thariqah dari berbagai thariqah loba anu ngamalkeun di dunia. Hiji doang thariqah Ghazaliyah nu carang. Sebab pulnya nama 24 jam teh eueuh rehat. Eueuh rehat ditinggali ku urang di thariqah Ghazaliyah neuk saha ge si anu neruskeun anak. Eueuh rehat sama sakali. Qadiriyah masih enteng, Naqsabandiyah gitu keneh. Qadiriyah wa Naqsabandiyah nu aya di Indonesia masih, Rifaiyah ge masih, Utsmaniyah gitu keneh, Khalidiyah masih keneh. Tapi lamun urang ningar rangkaian Ghazaliyah ya Allah neuk sarena ge surat Kahfi, Yasin 3 kali, Waqiah, Tabarok, kulhu 1000, bismillah 1000. Deuk iraha heesna. Ndek irahes. Tuh kan? Kan ai Qadiriyah mah gampang, seetik ya mah. Sare biasa bae ke hudang teu geuting, mandi wudu. Nah, paling ge zikir we salat 2 rakaat zikir. HSDI gampang. Tetapi Ghazaliyah mah pohara. Hese teh mah geus bae teh mah ya lamun teu bisa maca surat Tabarok, kulhu 1000 teu bisa keneh, bismillah 1000 teu bisa. Kulhu bae 3 paling ringan di Kangjeng Nabi sakali deui. Kulhu na 3, falak na hiji, nas na hiji, fatihah hiji. Tiupkeun ka leungeun 2. Terus usah karak. Insyaallah hiji sakarat nang kebabari, nomor kedua ke di jero kuburanana aya nu mangjawabkeun. Urang maot, sanggeus maot terus dikubur, geus dikubur talqin. Begitu talqin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiituhu wa hayyun daimul la yamutu bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Cek Imam Subki di dinya urang hudang langsung nyekel oh maot. Bentak. Tatap. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Diu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Urangna di jero kubur nu maca talqin di luhur maha kawasa Allah kadeng. Urang mun masih kene hirup boro-boro urang di jero tanah di kamar aya jelema jojoakan teu kadeng. Tapi geus maot urang geus aya di alam barzah, urangna di jero kubur nu talqin di luhur kadeng. Mun teu percaya geura paeh ge. Coba ge. Kita aja begitu langsung
idza salaka marbuka wa man nabiyuka ngadengkeun memperhatikan sampai selesai beres baralik ngubur datang memeh datang malaikat munkar nakir malaikat amal datang Masya Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam urang nanya ya nu maot teh ieu saha ya ieu babaturan ente waktu di dunia ih jasar henteu boga batur kasep kieu ieu bak kasep amat ieu geus tenang bae engke heula ieu saha ieu teh salat 5 waktu puasa Senin Kemis samping Ramadan sedekah Rajab jeung sajabana tahajud duha dihijikeun jadi kula ieu teh malaikat rahmat ngaranna amal teh geus tenang pokona kieu bae ente mah tenang we sakedeung di bakal aya malaikat munkar nakir nanya kula nu ngajawab ente tenang Masya Allah keur meujeunna di jero kubur kos kitu urang aya nu ngabubungan di kumaha teu ngeunahna ngeunaheun datang walaka malaikat munkar nakir dek nanya teh nyana geus aya munkar nakir di hulueun nyana geus aya munkar nakir di tengah nyana geus aya munkar nakir di suku nyana geus aya bahkan mun urang maca surat tabarok nage misah jadi malaikat khusus begitu nanya dek nanya geus saha cek malaikat munkar nakir satpam ulah wani-wani nanya ye kalang dadanya ya Allah nu ngajawab tabarok alhamdulillah kesusuk maca bae sia ngeunah bae potongan nya waktu situ ya kari tabarok ya Allah ya Rabb lailah cerita tentang di jero kubur kabeneran jelema nu jore salat tara zakat kitu keneh dan lain-lain sebagainya amalnya dihijikeun mabok zina judi main remi naon deui teh batur remi teh tuh domino naon deui cepet naon deui cepet sebutan bae menyebut bandar meureun ya ya Allah ya Rabb begitu poe di jero kuburan bayangkeun nu tadi makan caak dibantak doana ke eta Kangjeng Nabi ya Allah ausi madkhalahu dan lain-lain sebagainya nah iya begitu poek jol jelema nu kos kitu aya remeng-remeng rada kadeuleur mah ieu saha ke ieu saha ieu jore amat ieu batur sia asana kula teu boga babaturan kos ieu paling jore ge Haji Pendi kok ieu jore amat ya sia ieu batur sia batur di mana aja kulo mah teu boga batur kos salat sia henteu aing puasa henteu aing zakat henteu aing sedekah tilok aing haji henteu aing tah amal-amal sia ya mabok ya zina ya judi dijadikeun aing sakedeung deui sia bakal aya malaikat munkar nakir mawa pentungan sia aing mah teu tanggung jawab rasakeun ku sia bayangkeun ku Masya Allah kan nah iyalah hati-hati orang bakal jasa seperti eta malam ieu sugan jadi itibar ka urang hati-hati sih hade orang bakal menghadapi maut amal orang bakal dibuktikan ku Gusti Allah bakal jadi batur urang sakumaha anu dijelas-jelaskeun yatbaul mait salasah hiji amal nomor kadua na dunia nomor katiluna ahli nu dua indit balik nu hiji jadi batur urang terus be mimiti asup ka kubur datang ka terus ngebaturan urang ka mahsyar terus timbang amal batur urang terus bae nutur-nutur urang bae nu eta bisa dibayangkeun ku urang lamun batur urang joreng terus nutur urang bae mana teuing isina mana teuing sieuna mana teuing mulai ti ayeuna urang rada dibuka mata hate urang mumpung aya keneh waktu sing hade nya urang ngenali ka Gusti Allah ku cara urang guguru kanu geus nyaho ka Gusti Allah urang baca sholawat ku guru kanu geus bisa maca sholawat urang salat ku guru kanu geus bisa salat urang endeg zakat ku guru kanu geus bisa zakat aya aturan-aturanana supaya urang maot aya dina ngalaksanakeun syariah tur ikhlas intina urang aya dina ridho Allah Subhanahu
wa ta'ala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagai gambaran ti mimiti malakal maut tadi datang kanu soleh, datang kanu toleh, berikut anu kafir sing ada diri urang. Kemudian di jero kubur bakal aya malaikat amal, mun bagus ngalana malaikat rahmat, mun jore ngaraina malaikat adab. Sing hade ieu di jero kuburan urang nu bakal maturan urang saha. Nah, malam ieu urang tujuhna Ibu Haji anu sakumaha geus maklum kabehan, tanda kehadiran jelema ribuan ieu adalah undangan ruhna. Lain sembarangan, sebab jelema diundang ge lamun teu nyambung rohna mah. Lamun kula nyaritakeun tentang seputar ruh, kula ti mimiti hadiah tadi geus rada lain deui, aya naon jeung kula ieu tah. Geus moal panjang-panjang dicaritakeunana, nah ieu undangan daripada ruh Ibu Haji, alhamdulillah. Nah haja-haja coba urang undang saha bae lamun teu nyambung rohna teuk-teuk ceuli datang ka daek daratan bae. Lain sembarangan urusan berkat, lain sembarangan urusan dahar, lain sembarangan urusan ceramah, tapi urusan ruh Ibu Hajina anu terbukti kuari urang kaondang ku anjeunna, kulangan sakadar nyambung lidah ti anjeunna, sampaikeun bejakeun tadi kubur teh seperti eta, seakan-akan kula teh ieu teh jaritakeun Ibu Haji, bejakeun ka umat, bejakeun ka keluarga, bejakeun ka tetangga kabehan, kaeh teh tah seperti eta. Si hade ya urang. Nah, lobakeun tobat ka Gusti Allah. Anu pernah mabok, naudzubillah min dzalik, tobatan ya Allah ya Rabbi. Geussan kuari mati mimiti ayeuna geus moal mabok deui. Boga duit onggoh. Ulah kos kitu. Aslikeun tobatna, masyaallah. Siapa biasa sok bawa awewe di ditu teh di Kalinaon kan karena Kalimalang. Siapa sok ka Kalimalang eta tanggung jawab bupati eta berikut RT na. Atuh Cikarang mah cukup jang siksaeun urang Cikarang aya Kalimalang bae ge. Eta teh urang Tangerang pindah ka dieu sebenarnya mah. Dah, sia biasa teh mah urang Kalimalang ku ieu mah teh. Kumaha atuh? Emang kunaon? Saleuleus kieu deuk kumaha? Teh jadi tobat mah aku situ. Tobat aslina sehat boga duit tapi teu hayang. Sobat boga duit kemudian sehat tapi urangna embung sieun ka Allah. Eta karak bener-bener tobat panjang orang mencerita tobat ieu mah geus bae lobakeun istighfar eureunan maksiat ka Gusti Allah. Komo ayeuna musim lockdown kieu mani ngalockdown sorangan. Nurutan cara ahli-ahli Allah mah cicing di kamar sorangan mah tanpa dititah ku pemerintah. Lockdown aing coba sorangan ya. Nah hajakeun coba urang maca Quran coba sapeting hatam tah teu. Coba kunaon di hareupeun TV aing kuat coba maca Quran ya. Kekerlekan kakarak 2 ayat heuaina ge geus aya sajengkal. Ya Allah ya Rabb, aneh urang keur tunduh teh maca Quran kaluar deui leuleuh TV cenghar deui cenghar kok baju weaan cenghar biasa asup deui ka kamar maca Quran deui paeh deui aya naon teh di diri urang teu beukieun kana Quran maca sholawat teu beuki zikir teu beuki ruhani urang teh anu bakal menghadap ka Allah can beuki karena urusan ibadah tafakuran introspeksi si hade ieu urang moal kubal deui kan bakal mararaot nu isuk nu pageton nu bulan hareup nu taun hareup kok menunggu kolot mah huis geus lain di hulu di dieu jadi geus huisan si hade ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibu Haji geus ninggalkeun urang untuk selama-lamana, tinggal kenangan masa hidupna beserta suami tercinta, beserta keluarga, yakni anak-anakna beserta dulur-dulurna. Tinggal cerita waktu aya Ibu Haji mah. Tinggal cerita beuh mun aya keneh mah. Tinggal cerita nyana dicaritakeun ku urang, nyanana geus aya di alam barzah. Geus berangkat meninggalkan dunia untuk selama-lamana. Antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahikun. Urang ge bakal nyusul datangan urang kuburana wajib mak minta Haji Agus nomor neng ini geus teu heula ieu nya kakak ge bakal malkobal deui. Atuh antum lana salapun wa nahnu alaikum tabun kakak ge bakal nyusul sadar kakak
wa nahnu alaikum tawwa ya nahnu alaikum tawwa inna insyaallah taala bikum lahiqun. Pasti jasa bakal nyusul, bakal lahikun, bakal nyusul. Maka kula mun diajak ziarah ku almarhum Abah sok make bahasa Sunda. Diajak deui ku Mitoha di Garut pakai bahasa Sunda ngomong. Diajak ku ajakan imam pakai bahasa Sunda tapi khusus ngomong pakai bahasa urang. Kok bisa kos gitu sih? Nah, guys, apa keur carita jelema-jelema laluhur kos anu hirup bae biasa. Geus kieu kitu ke Haji Agus ge datang. Nah, geus terang wae sih. Kalam geus ulah loba ngomongna mah geus disodakohan, didoakeun engke ieu. Ka haji ge geus di dieu ye ulah mikiran ka haji geus. Ka haji mah geus aya di mana geus lepaskeun bae geus. Geus disadiakeun dia di dieu ye. Geus siap tah. Gitu. Eta mah kan sakadar bahasa. Maot mah wallahu alam di mana. Wallahu alam buat yang di Madinah, buat yang di Mekah, buat yang manehanana keur nyaba di mana. Eta mah keur carita doang. Nu nyaho urang. Ya. Mata taksibu koda teu nyaho urang, iraha urang. Naon isuk dipigawe iraha di mana maotna teu nyaho ngan sakadar bahasa hukum. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, balikan deui ka ibu haji. Malam ieu urang diundang kuruhna sehingga urang datang anjeunna ge hadir di dieu neuleukeun nya. Oh, itu anak angkat aing cek nya. Ieu anak angkat teh kolot jasa leuwih kolot tibatan mah angkat. Teu kaharti aing mah sebenarnya mah. Atuh ngaku sorangan. Di aya ge di ditu nini di Cilong teh diangkut. Tadi aku mah angkat goblok nanya teh. Dah, ieu diundang berarti untuk membuktikan. Nya ayana lockdown untuk membuktikan para penggede. Ayana corona untuk membuktikan para penggede urang seperti etalah cek Gusti Allah. Deuleu kumaneh pemimpin urang. Ketika aya corona, ketika aya lockdown seperti etalah adab-adabanana, akhlak-akhlak seperti etalah. Lah ieu ge sarua diundang terbukti tah nya untuk membuktikan ruh almarhumah malam ieu nyana neuleukeun ka urang kabehan hadir di hadiahan geus teu butuhun cau, geus teu butuhun kue, butuhna Fatihah karasa ngeunaheun. Cik Raja Abdul Qadir teh mah lamun aya jelema ahli Allah maca Fatihahna ikhlas jeung zikirna ikhlas la ilaha illallah hiji zikirnya na tis karasana ngina. Tapi lamun aya jelema zikirna loba muatan. muatan dibaca la ilaha illallah cek sakaol nu mutamad panas. Cek yana teh geus teh singkirkeun cek ieu teh karasana panas. Lagi ka dieu bae mah. Tetapi cek sakawalan teu ya, tapi nu mutamad mah panas. Cek sakawalan teu. Da ieu mah geus urang mah ulah jaritakeun panjang-panjang, nu jelas mah geus teu butuheun dahareun dunya, nyana mah butuheunana doa. Anta ku urang tadi didoakeun karasa ku nyana. Ngeunaheun tiis terus. Ya, sedekah-sedekahna karasa ku nyana tiis ngeunaheun. Tinggal geus jelas Ibu Haji mamaot ka alam barzah nya di naon gitu salat di pidiahan terus di tahlilan maca Quran di kuburan maca di dieu maca ieu mun urang sakumata di Kifudoli saha nu macakeun Quran. Nah, tinggal kuari bareng mungkin keur hirup keneh masyaallah. Ya, itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ingat ke jelema azan nu tadi Kifudoli jelema azan suarana jore. Tadi makan Kifudoli bagus. Ieu mah jore jasa suara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Di Cipanas aing ngurut teh eta kos kitu azanna. Tah, tapi ikhlas. Aya nu suarana bagus Allahu akbar Allahu akbar. Tapi hayang dibayar. Beda kan suarana bagus hayang dibayar. Itu mah teu ikhlas. Ketika ku jelema eureun sia jatuh ngeunaheun eureun keun azan deui engke lamun jelema teu ngeunaheun kadenge jeung suara sia mah eureun
keueun azan nya mah geus dorongan kolbu azan geus kumahanya bae geus eueuh maksud hayang kalem eueuh maksud hayang dibayar eueuh maksud naon azan teh azan bae dina waktuna. Nah kebal aya orang Kristen neangan kafir Yahudi neangan aya nu sok azan Allahu Akbar teh mana imana itu emang aya naon kula deuk asup Islam tapi kunyana bae mendingan itu baik Ibu Doli bagus sorana agem nyana mah henteu cenah henteu tertarik eta mah jang paranti pamer doang Yahudi ge nyahoeun Yahudi ge nyahoeun masyaallah ieu mah cenah hayang kanu ieu bae rahasia Allah rahasia ikhlas henteu kudu bagus rahasia ikhlas henteu kudu hebat rahasia ikhlas bakal tembok keikhlasan ulah cicing di kota ulah cicing di nu rame cicing di gunung ikhlas bakal kaambeul jeung kadeuleuh suarana bagus ngajina hebat tetapi eueuh ikhlasan hebat tinggal hebat bagus tinggal bagus tetep bae ketika dek asup Islam mah moal diteangan loba jasa jelema nu dek asup Islam di Jakarta muih aya kiai loba embungeun neangan kiai urang lembur bae bere haji pendi kumaha nu kos kitu gila aing mah hadirin teh daekeun deangan nu ikhlas aya rahasia Allah masyaallah nya jelema buta terus sorana jore nyana ngomong ulama ku Allah dinasibkeun hiji buta nomor kadua sora jore cek nyana tetapi kula doakeun sing bisa ibadah ka Gusti Allah hate kula naon ngan Allah doang matana buta sorana jore tapi qalbuna qalbu Allah masyaallah ieu ditareangan ku jelema si buta jeung si goreng sora aya nu bagus sorana poh matana ge cekas warat tapi tilok diteangan aya naon sih dibalik eta ternyata horenganan ikhlas nah iyalah urang kudu bisa ikhlas syariat tapi ikhlas syariat tapi ikhlas syariat lillah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hiji ibadah ka Gusti Allah dua teangan keikhlasan urang sampaikan ke urang bisa berbicara sorangan kasalahan urang bisa kanyahoan ku urang sorangan engke ikhlas mah kos kitu tah ji aing salah tah aduh aing teu bener tah kan jelema nu teu ikhlas bang tilok buka pikiran salah teu narima jelema lamun ikhlas bakal narima salah tah aing aduh masyaallah aing teu bener cerik ka Allah hampura Gusti salah tapi lamun nu teu ikhlas mah teu ikhlas boho atuh ngomong lagi hebat kan aing hebat kan geus boal aya tandingnya aing hebat kan tinggal paehna doang kan para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terakhir urang nyaritakeun Ibu Haji terbukti undanganana berarti aya amal anu tersimpan anu urang teu nyaho anu pasti jasa sekian amal aya loba amal tapi aya nu ikhlas hiji bae insyaallah urang doakeun mudah-mudahan sakabeh dosana dihampura ku Gusti Allah dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah subhanahu wa taala dulur-dulur urang bapak kolot urang kerabat urang geus maraot sarua mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana ditempatkeun dina ridho Allah subhanahu wa taala urang kabehan anu hadir di dieu mudah-mudahan sarua maot husnul khotimah amin ya rabbal amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ihdinas siratal mustaqim Allahumma ihdinas siratal mustaqim Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima wa shalli wa sallim 'ala anbiya'i wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin